Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Al-Haqqah. Nu pasti tumiba kiamat. Al-Haqqah. Naon anu pasti tumiba teh? Wa ma adraka mal haqqah. Jeung naon anu ngabejaan maneh perkara naon anu pasti tumiba? Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud jeung kaum Ad geus ngabarohongkeun kana kiamat. Fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah. Ari kaum Samud maranehna geus dibinasakeun ku nu tinggaleger. Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Jeung ari kaum Ad mah maranehna dibinasakeun ku angin tiis nu kacida ngagelebugna. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Anjeuna nibankeunana 7 peuting 8 poe terus-terusan nya maneh bisa nyawang dina eta kajadian teh. Eta kaum tinggolepak maranehna kawas catang korma nu bobo. Fahal tara lahum min baqiyah. Nya naha maneh bisa nyawang sesa di antara maranehna saurang mah. Wajaa Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Jeung geus datang Fir'aun jeung jalma-jalma anu samemehna jeung pangeussi nagri anu dibalik lemahkeun lantaran maksiat. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah. Nya eta maranehna wangkelan ka Rasul Pangeran tuluy anjeunna nibankeun siksaan ka maranehna siksaan anu banget pisan. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Saestuna nalika cai geus leb-leban kami ngamuatkeun maraneh kana eta kapal. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Pikeun kami ngajadikeun eta kajadian jadi pikeun panggeuing ka maraneh jeung sangkan diregepkeun ku ceuli anu ngaregepkeun. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Nya upama sangkakala ditiup sakali. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Jeung bumi katut gunung-gunung diangkat dibeberkeun sakaligus. فيومئذ وقعت الواقعة. Nya poe eta kajadian kiamat teh. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Jeung langit jadi bejad dina poe eta langit paburantak. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Jeung malaikat-malaikat anu di sisi-sisi langit nyuhun aras pangeran maneh dina poe eta teh jumlahna 8. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Dina poe eta maraneh bakal dijagragkeun kalawan henteu aya anu buni deui ti maraneh perkara anu ku maraneh disumputkeun teh. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Nya jalma-jalma anu dibere kitab di katuhunana bakal nyarita baraca ieu kitab kaula. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saestuna kaula percaya yen bakal papanggih jeung balitungan kaula. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Nya manehna dina kahirupan nu dipirido. Fi jannatin 'aliyah. Di sawarga nu luhur. Qutufuha daniyah. Bubuahan petikeunana teh mani ngagalangsar. Kulu washrabu
وقولوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Pek maraneh gera dalahar jeung ngarinum kalawan suka bunga kulantaran saniskara anu kumaraneh geus ditataharkeun dina mangsa-mangsa anu geus kalioan. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Jeung ari jalma-jalma anu dibere kitab dikencaeunana mah bakal nyarita, duh mun seug teu dibere kitab. ولم أدر ما حسابيه. Jeung mun seug teu nyaho balitungan kaula. يا ليتها كانت القاضية. Duh mun seug pati teh jadi pamungkas. ما أغنى عني ماليه. Taya tulungna ka kaula harta banda kaula teh. هلك عني سلطانيه. Kakawasaan kaula les bae leungit ti kaula teh. خذوه فغلوه. Tewak manehna teh tuluy borogot. ثم الجحيم صلوه. Tuluy gebruskeun ka neraka. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Terus lulun manehna kurang teh anu panjangna 70 hasta. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Saestuna manehna teh henteu iman ka Allah nu Maha Agung. ولا يحض على طعام المسكين. Jeung taradaek nguar ngajak meredahar kanu miskin. فليس له اليوم هاهنا حميم. Ku kituna dina poe ieu di dieu hanteu aya sobat keur manehna. ولا طعام إلا من غسلين. Jeung hanteu aya dahareun salian ti getih campurnana. لا يأكله إلا الخاطئون. Hanteu aya nu ngadaharna salian ti nu darosa. فلا أقسم بما تبصرون. Lain kitu kami sumpah ku saniskara nu katenjo kumaraneh. وما لا تبصرون. Jeung ku saniskara anu hanteu katenjo kumaraneh. إنه لقول رسول كريم. Saestuna ieu Quran teh pidawuh utusan nu mulya. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. Jeung eta teh lain omongan tukang syair. Saeutik pisan maraneh ari mana. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Jeung lain omongan tukang tenung. Saeutik pisan maraneh ari mana. تنزيل من رب العالمين. Diturunkeunana ti pangeran nu murbeng alam sakabeh. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Jeung upama manehna malsu sabagean tina pidawuh kalawan asma kami, لأخذنا منه باليمين. tan wande kami nyiksa manehna kalawan kekerasan. ثم لقطعنا منه الوتين. Tuluy tan wande kami bakal megatkeun urat jantungna. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Nya moal aya saurang oge ti antara maraneh nu bisa ngahalangan siksaan kami ti manehna. وإنه لتذكرة للمتقين. Jeung saestuna eta teh panggeuing pikeun jalma-jalma anu tarakwa. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. Jeung saestuna kami uninga yen di antara maraneh teh aya jalma-jalma anu ngabohongkeun. وإنه لحسرة على الكافرين. Jeung saestuna eta Quran teh pikaduhungeun kapirin. وإنه لحق اليقين. Jeung saestuna eta Quran teh hakul yakin. فسبح باسم ربك العظيم. Ku kituna geura ngamahasucikeun kalawan asma pangeran maneh nu Maha Agung.